Guntara jeung Nyai Kintamani katut Purbaya tinjuelat nguru kaharepeun si Jagal Hawuk. Tiluanana pada marancuh dina tangtunganana. Nyai Kintamani macat pedangna sedengkeun Purbaya nyabut senjata ruyung wasiwulungna. Ari Guntara mahalita saga diri pikeun ngagunakeun jurus tapak naga sakti mangrupa ilmu silat andalanana. Nyai Kintamani musirkeun paneutepna ka si Jagal Hawuk bari nyarita. Hei Jagal Hawuk, sanajan bener maneh geus bisa ngarubuhkeun si Jari Sakti jeung Ki Jenggala, tapi maneh tong nganggap enteng ka aing tiluan. Jadi maneh tong kaduhung mun bakal dirubuhkeun ku aing tiluan. Aing teu ngarasasieun Jagal Hawuk, ningali kakuatan jeung kamampuan maneh. Semontong udah babasos ya. Setan goblok. Wening kene gunakeun kakuatan panajang silaing tiluan. Sabetkeun eta pedang kana anggota badan aing. Babukeun nuyung beusina kana babatok aing. Tigareus ku aing mah silaing tiluan teh sia. Setan jahanam. Belajar. Nyai Kintamani anu pangheulana majuna rajang bari ngagero. Rasakeun siapa rajang aing Jagal Hawuk. Heya! Jurelat, curelat. Nyai Kintamani majuna rajang disusul ku Guntara jeung Purbaya anu milu marengan kana panarajangna. Nyai Kintamani ningali tilu urang lawan anu majuna rajang babarengan harita si Jagal Hawuk henteu ingkah ti tempatna. Si Jagal Hawuk ka Bandung panarajangna anu datang. Nyai Kintamani jeung Purbaya jadi kageteun sabab senjata pedang lidah api jeung ruyung wasiwulung dibendung ku sapasang leungeun si Jagal Hawuk. Mangsa bantrok senjata jeung leungeun si Jagal Hawuk nimbulkeun sora anu ngabuluntrang. Sapasang leungeun si Jagal Hawuk jadi kuat teu beda ti beusi we. Syauhiu datang sabetan pedang lidah api. Sahyuk buntrang, sahyuk datang babukan ruyung wasiwulung. Sahyuk buntrang, dalig deg. Nyai Kintamani jeung Purbaya ting dalig deg kadorong mundur ka tukang. Mangsa senjatana dibendung leungeun si Jagal Hawuk. Sahyuk datang panrajang Guntara anu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Tanpa ingkah di tempatna sapasang dampal leungeun Guntara anu meber beku dibendung ku peureub kencakatuhu si Jagal Hawuk. Sahyuk degeus dalig deug. Guntara ngadalig deug kadorong mundur ka tukang sababar lengkah. Nyai Kintamani jeung Purbaya kitu di Guntara meh dina waktu anu bareng pada marancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Tiluanana pada ngabangun di pasangan saega diri pikeun neruskeun tarungna. Sedengkeun anggota barisan Warangkas Jaya anu ngabandungan lumangsungna kajadian sababaraha urang di antarana pada maruji kana kehebatan si Jagal Hawuk. Walah, bener-bener hebat si Jagal Hawuknya. Sapasang leungeun bisa kawas beusi kitu euy. Pedangnya Kintamani jeung ruyung wasi Purbaya di Bandung ku sapasang leungeunna. Sakabeh panrajang lawan anu bisa keuna kana anggota badanna. Coba cek si lain wah kira-kira naha si Jagal Hawuk nu bakal unggul atau kumaha teh atau mah nuruh. Cek dewek mah si Jagal Hawuk nu bakal unggul. Lah kumaha kitu? Warkana lagu sing oge. Eta jurusna oge halik gitu Kumaha teh hebat.
jelas na borang penting terus dipesu ku para sadumulia dilatih silat nanti lintang pan malin jagat eta teh ngaranna teh lantaran ku bukannya kekuatan ilmu anu ngajadikeun para sadumulia ge warangkas bisa lawasan dunya kajawaraan bener teu bah sabah nya bener gitu menang musuh berang penting teges aya hasil nah teh sakitu teh karek satengah bagian teh euy cenah nu kacangking ku si jagal hawuk mun geus kacangking sapinuna mah eta budak kakuatan jeung kakuatanna bisa sajajar jeung pangarsa mulya ki warangkas cenah euy abah kasebut jago kolot anu geus asak pangalaman bangsa makalangan di dunia kajawaran kakaregayon abah ningali budak lalaki seperti si jagal hawuk mah euy sangat jeung galak di budak teh memeh nyalita teu boleh nyangereng ulah jeung nemongkeun sihungna eta sanu teu siun sanu sesentar we badak sawanu borangan tu perhatikeun si Guntara jeung anu sejen geus siap-siap rek maju dina rajang baragu kitu manehna kitu nu ngalobrol musirkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna tarung Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju dina rajang harita nyelang ngaretela ka Purbaya bari ngomong lalaunan aing masih kena penasaran jeung asa teu percaya baya pedang lidah api ran digunakeun ku aing kalaka dibenung ku leungeun si jagal hawuk tepikeun ka ngabalan terang aing asa teu percaya leungeun si jagal hawuk bisa kuat kawas beusi kitu pugunya eta baya ge kage teu percaya ieu teh senjata riung besi sarua dibenung ku leungeun si jagal hawukin bisa tepikeun ka ngabalantang kakuatan talaga lapisana oge nyata lain bantak-bantakeun kin satiap bantrokan kalaka urang tiluan anu ngadalideug ka dorong mundur ka tukang bener teu gun urang tiluan boga kamampuan ilmu silat teu bisa dianggap enteng kawan tu urang tiluan maju babarengan jadi asapiraku urang teu mampu ngukulan si jagal hawuk sakumaha hebat ta oge tetep budak bau naon jadi ngao asapira aku urang tiluan teu mampu ngarubuhkeun si jagal hawuk urang pinu dewe panarajangna euy ningali tilu urang lawana geus pada ngabangun pasangan tapi acan majuna raja harita si jagal hawuk jadi keseleun terus carita si lain tiluan memang garoblog setan meuni hadare serik majuna rajang teh setik kurang ajar sok si lain tiluan majuna rajang rubuhkeun aing wanya si lain tiluan teu mampu ngarubuhkeun aing anu ngan sodangan sok sadumare cenah blog Guntara mulalang kasih jagal hawuk paling nyarita selain montong waka sombong sakurang ajar jagal hawuk larung masih lumangsung dewek tiluan bakal mampu ngarubuhkeun si lain urang teruskeun talungna sia sakarep aku lateni tadak panarjang dewek jurus tapak naga sakti curela cilung Guntara nu leuwih teu majuna rajang dituturkeun ku Nyai Kintamani jeung Purbaya anu milu marengan kana panarajangna Guntara kajadianana seperti tadi deui we sok sanajan tilu urang lawana pada ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna tapi si jagal hawuk tetep teu ingkah di tempatna tapi panarajang tilu urang lawana tayanu kenakan anggota badan lawan panarajang tilu urang lawana pada rentas di jalan mangsa dibendung ku sapasang leungeun si jagal hawuk gerakanana
yang panarajang non dilawan bisa dilawan ku Jagal Hawu. Syokhiu datang panarajang Guntara. Sapasang dampalengan Guntara ngarah kana dalawan. Si Jagal Hawu ka Bandung ku sapasang pereupna Syokhiu daligdeug. Guntara ngadaligdeug menur ka tukang. Syokhiu datang babukan ruyung wasiwulung anu ngarah kana silah lawan. Rekat si Jagal Hawu ka Bandung senjata lawan ku leungeun kencana. Syokhiu terang daligdeug. Purbaya ngadaligdeug kadorong menur ka tukang. Syokhiu datang sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana beuheung lawan. Si Jagal Hawu badana mundur ka tukang saeutik saterusna dengan katuhna dipake ngabandung pedang lawan. Satyuk terang daligdeug. Nyai Kintamani ge sarua harita ngadaligdeug di we kadorong mundur ka tukang. Si Jagal Hawu mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun tilu urang lawana, harita geus marancuhkeun tangtunganana. Ki Hambaraka anu nangtung ngarendeng jeung Ki Hambara jeung Ki Warangkas bari merhatikeun kajadian anu keur lumangsung harita nyarita ka Ki Warangkas. Amoeng nyaan bener-bener lain bantak-bantakeun kakuatan jeung kemampuan si Jagal Hawu Pangasana Mulya. Amoeng itu kekuatan talaga lapisanan nyata luar biasa. Tetelah dipeuseuk beurang penting ku Pangasana Mulya teh aya hasilna geuningan. Amoeng tadi si Jari Sakti jeung si Jenggala bangun anu gampangna karan si Hawu ngarubuhkeun dua urang lawana. Sigana najan dihurup ku tiluan si Hawu tetep bakal unggul. Amoeng alah belakang caritan si lain teh salah Hambaraka. Dewek geus bisa mastikeun si Kinkin jeung si Guntara kitu deui si Baya moal mampu ngimbangan kakuatan jeung kemampuan si Hawu. Kalah kumaha oge tetep si Hawu anu bakal aya dina kaunggulan. Amoeng itu pisan pamikiran kula oge Pangasana Mulya. Cocok pisan bangsa. Cocok jeung ijiran kula. Si Hawu anu bakal unggul Pangasa. Amoeng alah si Hawu bener-bener pawaris tunggal ilmu lintang panu maling jagat Pangasa. Mangrupa ilmu anu nganterkeun Pangasana Mulya ngawasa dunya kajawalaan. Amoeng perhatikan Pangasana Mulya. Sisara gunjung anu sajena geus maju dina rajang. Ki Warangkas jeung Ki Hambaraka moserkeun perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Guntara jeung Nyai Kintamani katut Purbaya akhirna pada nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Tiluanana harita pada ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna. Si Jagal Hawu anu geus nyahoeun muntil urang lawana dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun jurus pamungkasna. Si Jagal Hawu ngabagikeun panetepna ka til urang lawana bari nyarita. Ku aing geus bisa katebak sagoblog. Si lain tiluan bakal ngagunakeun jurus pamungkasnya. Kekuatan tenaga lapisan si lain tiluan ge pasti bakal digunakeun sapinuhna. Banter geus setan goblok. Nyai Kintamani anu harita nyarita ditujukeun ka si Jagal Hawu. Memang bener aing tiluan bakal ngagunakeun jurus pamungkas. Jadi tong kaget mun maneh bakal dirubuhkeun ku aing tiluan sa Jagal Hawu. Sakumaha hebatna kekuatan jeung kemampuan maneh, tapi ngalawanan tilu urang lawan anu babarengan ngagunakeun jurus pamungkas, mangka maneh bakal kawalahan Jagal Hawu. Maneh bakal roboh. Untung kalah kabacot si Kintamani.
sok buktikeun ku si lain tiluan mun memang begug ngarubuhkeun aing. Anu buku masih lain tiluan mun tong kaget mun ku aing sakedeung dibakar dirubuhkeun sia. Aing si Kintamani moal rubuh ku maneh sia. Rasakan hayya. Jorelat cilung tilu jirim ting jorelat majuna lajang pada ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Si jagal hawu karobat cara tarungna henteu kawas tadi nagen teu ingkah di tempatna. Harita si jagal hawu jirimna ngajoelat gerakanna leuwih cepet tibatan panalajang tilu urang lawana. Nyai Kintamani leuwih teulah dirubuhkeun ku si jagal hawuk. Sabatan pedang dina jurus pamungkas ngarah kana beuheung si jagal hawuk. Pedang ditakis ku leungeun kenca si jagal hawuk. Sawyuk tang. Meh bareng jeung bantrokan leungeun kenca jeung pedang lawan. Harita leungeun katuh si jagal hawuk ngahantem kana anggota badan lawan ngajadikeun Nyai Kintamani badanna ngajengkang oleh ka tukang sakit tegas. Rubuh aing. Nyai Kintamani ngagero sabung ngacerit bari ngajengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Jengkang koleab kedebut. Nyai Kintamani rubuh ngabebengkang paling lemah. Jorelat si jagal hawuk ngajoelat mapag panarajangna Purbaya. Senjata ruyung wasi wulungna anu rek noto kana dada lawan harita ditewak ku leungeun kenca si jagal hawuk. Saterusna leungeun katuh si jagal hawuk ngahantem kana dada lawan ngajadikeun Purbaya badana ngajengkang ngoleab ka tukang. Sohyuk runtuyan beusi rek notog kana dadana. Sekep ditewak leungeun kenca si jagal hawuk. Disusul ku panajang leungeun katuhuna anu ngahantem dadana Purbaya. Satebel ka kitu. Aing ge rubuh. Purbaya ngageronahankan nyeri bari ngacengkang oleab ka tukang. Cengkang, koleab, kedebut. Purbaya rubuh ngabebengkang, rubuh maring lemah. Jorelat si jagal hawuk ngajoelat mapag panarajangna Guntara. Sapasang dampal leungeun Guntara dipendong ku sapasang peureupna si jagal hawuk. Tapi Guntara masih kene sempet ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna. Sangeusna dibendong ku lawan, harita panarajang dampal leungeun katu Guntara bisa mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong. Jarig si jagal hawuk ngajarig ka tukang tapi teu ngageronahan ka nyeri. Guntara luncat ka tukang terus mancukeun tangtunganana. Sedengkeun si jagal hawuk anu ngajarig ka tukang geus mancuh deui dina tangtunganana. Guntara mancuh dina tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Jurus pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapenuhna nu digunakeun ku deurina nyata teu mampu dipake ngarubuhkeun nu jadi lawan. Ki hambarakan ningali anu jadi murid bisa ngasupkeun panarajang ka si jagal hawuk harita ge terus mere sumanget ka Guntara. Harita Ki hambaraka nyarita semua anu ngagero. Hei Sargon Amoy si lain mampu ngasupkeun panarajang ka anu jelawan euy. Cacak Sargon euy. Dewek ngarasa suka Sargon. Saukur si lain anu bisa ngasupkeun panarajang Sargon euy. Amoy buktikeun kekuatan jeung kemampuan si lain. Montong asa-asa Sargon. Hasok rubuhkeun nu jelawan euy. Amoy sok Sargon. Guntara saukur nyelang ngarelet sagedeung kalebah Ki hambaraka.
Saterusna Guntara musirkeun panetepna ka si Jagal Hawuk bertus nyarita. Kekuatan jeung kemampuan si Laing memang hebat Jagal Hawuk. Dua orang batu dewek geus bisa dirupuhkeun ku si Laing. Iwati dewek anu mampu ngasupkeun Panarajang kana dilawan. Walau matak si Laing montong anggap enteng ka dewek sakurang ajar. Si Guntara itong disarakeun jeung si Kintamani kitu di Purbaya. Artina iwati dewek anu bakal mampu ngarubuhkeun si Laing Jagal Hawuk. Sia bakal mampu ngarubuhkeun aing. Sia ngabatsotna montong ka aing setan kurang ajar goblok. Ngabatsotna kana sokor jeung bujur sia. Panarajang sia tadi nu ngahantem dada aing teu karasa naon-naon tangkula goblok. Sagaparakan deui sia. Bakal dirubuhkeun ku aing sasetan. Si Laing montong ngagampangkeun kitu sia Jagal Hawuk. Sangeunahna sia cablok di sia, blok. Jurus pamungkas tapak naga sakti lain jurus sabarangan deui sia. Si Guntara morek kejar tinggalkeun pakalangan. Si Guntara morek sieunun ngayunan lawan anu kumaha oge. Komo ieu ngan saukur budak satapak. Saterusna urang teruskeun di talungna sakurang ajar. Pada taker lu tira sakaramu aku lateni. Rasa kena tiba jadi tibanan seranganku. Mati lo rasakeun. Jorelat culung. Guntara ngacorelat deui. Bari ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kanyataan atawa kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Si Jagal Hawuk mancu dina tangtunganna teu ingkah di tempatna. Waktu datang Panarajang lawan ku si Jagal Hawuk teu disingkahan tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Si Jagal Hawuk kabuktikeun caritanana. Ku sageperakan deui bakal mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan. Sangeusna ngabendung Panarajang lawan dina kacepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku paneyo lawan, harita sapasang dengan si Jagal Hawuk pilih genti ngahantem dada lawan. Tumerapna ka Guntara tepikeun ka ngajengkang cukup jauh lir upama dibantingkeun ku kakuatan nun rosa. Sok hiuk keus. Panarajang Guntara dibendung ku si Jagal Hawuk. Disusul ku Panarajang sapasang leungeun si Jagal Hawuk anu pilih genti ngahantem dada lawan. Satu jeblok kekis. Wah, edon. Guntara ngagaronahan ka nyeri bari ngajengkang oleab katuka geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut Guntara anu panglawakan cangkung gede anu pangawakanna sembaja teh harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Si Jagal Hawuk mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun anu dilawan. Sedengkeun Nyai Kintamani jeung Purbaya geus calengkat tangtung bari sumengeurnahan ka nyeri. Mun seuk Panarajang si Jagal Hawuk kagunakeun kakuatan sabenerna bisa dipastikeun satiap lawanna bakal ajal binasa. Tapi si Jagal Hawuk ngagugu kana caitana Ki Warangkas anu dilawan lain musuh anu sabenerna. Teu meunang ngabinasakeun dilawan. Ki Warangkas anu nangtung ngarendeng jeung Ki Baraka bari merhatikeun kalebah si Jagal Hawuk kaitan nyarita. Belakok kabandungan ku si Laing Hambaraka. Kakuatan jeung kamampuan si Hawuk nyata geus ngawasa satengah bagian ilmu lintang panumaling jagat. Berang peuting dewek musuh si Hawuk teh tetela aya hasilna. Ku dewek geus bisa kaukur di mana geus anggeus ngabangun karaton keur dewek ku si Tuan Willem teh mangka
si Hawuk geus bisa ngawasa sapenuhna kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Amoy. Nya bener kitu pangasana mulia. Cocok pisan. Jeung kahayang kula eta mah pasya. Jadi engke bali syukuran geus beres ngabangun. Bakal sakalian bali syukuran si Hawuk nyangking sapinuhna ilmu lintang panumaling jagat. Amoy. Urang ngayakeun hajat anu rongkah 7 puting pakasya. Pesta pora suka-suka. Ulah ge bakal pakawulan minum tuak tepikeun ka mabok. Amoy. Geus lila teu ngasaan tuak. Teu ngarasaan mabok. Kitu pamikiran kula mah pakasya mulia. Dewek satuju kana eta caitan si laing hambaraka. Belokok. Ayeuna waktuna ku si laing gerwan Sirawa sina maju ngalawanan si Hawuk. Minangka ujian nu paling akhir keur si Hawuk ngalawanan si Segarawa. Jago utama, jago kepercayaan dewek. Hasok laksanakeun hambaraka. Amoy siap. 86 pakasya mulia. 86 siap. Siap laksanakan pakasya. Ya hambaraka. Nyaritana make tanaga bari musirkeun perhatianna kalebah Mbah Segarawa anu keur nungguan panggerona ki hambaraka sabab ki hambaraka anu ngatur kana lumangsungna eta acara. Hai. Mbah Segarawa. Ayeuna geus waktuna kudu maju ka pakalangan. Amoy. Si lain jago utama, jago kepercayaan pengersian mulia ki walangkas. Mangka didinya kudu ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan pikeun ngarubuhkeun budak sangar. Jeung galak nyatana si Jagal Hawuk. Amoy. Dina mangsana tarung ngalawanan si Hawuk, geus teu kudu asa-asa euy. Anggap tarung anu sabenerna. Saterusna ka sakabeh anu ngabandungan kana lumangsungna ieu kajadian. Montong coba-coba aya anu ini tinggalkeun ieu patempatan. Ngabandungan di kajadian kudu tepikeun kalakasan. Sah anu ngalangar tangtu bakal menang hukuman. Eta anu kudu diperhatikeun ku salaya. Kajadian nu keur lumangsung kudu dikanyahoankeun. Kambah Segarawa, sor maju ka pakalangan, sor kiri, sor kejar, hareup. Curewat, culung, selagedeg. Mbah Segarawa ngacoelat terus mancuh dina tangtunganana di hareupeun si Jagal Hawuk. Bari musirkeun panetepna ka Mbah Segarawa harita si Jagal Hawuk terus carita. Sia nu ngaran Segarawa teh nya. Jago kepercayaan Bapak aing cenah nya. Aing jadi penasaran rawa euy. Bakal mampu moal. Sia ngarubuhkeun aing sedan. Anu matak sia montong asa-asa goblok. Gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan sia. Aing hayang ngalasan dirubuhkeun lawan Sarawa. Mbah Segarawa nyobaan tetep tenang sikap jeung caritanana. Tadi geus ngabandungan kumaha kakuatan jeung kemampuan si Jagal Hawuk mangsa ngarubuhkeun satiap lawana. Dewek bakal upaya sakuat naga sangkan mampu ngarubuhkeun si lain Jagal Hawuk. Memang sakuduna dewek mampu hungkulan nuju lawan. Sabab dewek geus leuwih lila makalangan di dunia kajawaraan. Jadi si lain getong nyaruakeun dewek jeung lawan-lawan anu geus dirubuhkeun ku si lain Jagal Hawuk. Sia montong da babacot goblok. Tawa. Hai lain hayang ngadu babangu setan. Tapi aing hayang ngadu kakuatan jeung kemampuan. Hasil sia nu maju narajang. Aing hayang neule sia geblek jurus naon sedan.
dewek tangtu bakal dibuktikan kekuatan jeung kemampuan anu dipipan aku dewek kurang mimitian jegal hawu tadah panarajang ya Jorela Cilung Mbah Segarawa Majuna Raja ngagunakeun ilmu silatna dibarengan ku kakuatan ilmu banyu beku ngajadikeun angin saperan panarajang nebarkeun kakuatan hawa tiis anu nebak kana badan lawan. Ningali panarajang lawan anu datang harita si jagal hawu teu ningkahan panarajang lawan. Dina kayan teu ingkah di tempatna harita si jagal hawu kabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Jari jeug Mbah Segarawa ngajari jaga tukang. Sedengkeun suku si jagal hawu kageser setengah lengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancukeun tangtunganana. Mbah Segarawa ngabangun di pasangan pikeun maju dina raja ngagunakeun curus anu leuwih ampuh. Pieu maka kalapan ajang bubuka jagal hawu dewek can ngagunakeun panarajang anu sabenerna ayeuna mah dewek bakal ngagunakeun curus ampuh pikeun ngarubuhkeun jilawan ceuk dewek sok si lain sia gunakeun jurus anu pangling ampuh jeung paling rosa sia Aing ge rubuhkeun aing rawa. Aing hayang ngalasa dirubuhkeun lawan sia. Adekku dewek ena bakal dirubuhkeun sia. Jorela Cilung. Mbah Segarawa geus teu asa-asa deui harita maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kakuatan ilmu banyu beku dibarengan ku kakuatan talaga lapisan 3/4 bagian. Waktu panarajang lawan datang harita si jagal hawuk masih kena tetep teu ingkah di tempatna. Bari ngabandung di panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok yuk gese waktu sababaraha detik disanggeusna panarajang di Bandung lawan harita memeh ngajari jaga tukang Mbah Segarawa sempat ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana dada lawan. Sok jari jeug Mbah Segarawa jeung si jagal hawuk ting cari jaga tukang gancang duanana marancukeun di tangtunganana. Mbah Segarawa musirkeun perhatian ka nuju lawan bari ngupat tina jul hatena edan kakuatan panajang aing anu ngandung kakuatan ilmu banyu beku bangun anu teu mampu nembus kana kulit jeung dagingna si jagal hawuk. Kebenangan ku panajang aing bangun anu taya pangaruh naon-naon. Waduh sakuna masih jagal hawu karasakeun sakujur badana jadi setengah beku boga kekuatan naon nu ngalapis dirina si jagal hawuknya. Aing jadi beki panasaran asa pira aku aing teu mampu ngungkulan si jagal hawu budak lalaki nu bau hangseur keneh. Aing kudu ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sapenuh namun kaya kieu mah yeuh. Hartina ngagunakeun kekuatan ilmu banyu beku anu sapenuhna. Adu mampu ngabekukeun sakujur badan lawan. Mangsa katibanan ku panajang aing. Hayangnya tapi gentamana kekuatanana. Wah, dicobaan sia. Mbah Segarawa ngawangun di pasangan. Saya gadiri pikeun neruskeun tarungna. Bari musirkeun paneuteup ka nuju lawan harita Mbah Segarawa tos nyalita. Kekuatan daya tahan silaing memang hebat jagal hawu. Kekuatan panjang dewek anu ngandung kekuatan hawa tiis teu mampu nembus badan silaing. Tapi lain ngandung hati silaing bakal kuat nahan kekuatan panajang leuwih hebat sia. Hasok gancang gunakeun sia kurang ajar goblok. Gunakeun kekuatan panajang leuwih hebat sia. Sedan jahanam. Reka kekuatan panajang naon oge digares nu aing mah sia kurang ajar setan. Urang tuliskeun jagal hawu. Tadah panajang dewe.
Jorela Mbah Segarawa maju dina rajang ngagunakeun kakuatan ilmu banyu beku anu sapinuhna mangsa lawan katibanan ku kakuatan panarjangna mangka sakujur badana bakal beku anu akhirna aliran darah dina badan ge milu beku ningali panarajang lawan anu datang harita si Jagal Hawuk dina kayaan tetep teu ingkah di tempatna masih kene mampu ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna sok yuk geus tapi Mbah Segarawa samemeh ngajarig jeung kadorong mundur ka tukang masih kene sempat ngasupkeun panarajangna sapasang leungeun Mbah Segarawa harita pilih genting ngahantem kana anggota badan lawan sok yuk geus protes dalik deui si Jagal Hawuk kadalik deui kadorong mundur ka tukang sedengkeun Mbah Segarawa ngajai jaga tukang Mbah Segarawa kelung bari ngahuleng bari merhatikeun nuji lawan katingali si Jagal Hawuk anu kabeunangan ku kakuatan panarajang anu ngandung kakuatan ilmu wajumbaku sapinuhna geus bisa mancukeun di tangtunganana saterusna si Jagal Hawuk jadi ngagibrikeun awakna siga anu keur katirisan sakujur badana katambus ku kakuatan hawa tiis ilmu banyu beku anu digunakeun ku Mbah Segarawa dina waktu harita Mbah Segarawa bari merhatikeun nuji lawan harita terus nyarita di barunjeung seuri tujukeun ka si Jagal Hawuk kakuatan ilmu banyu beku anu keuna kana anggota badan si lain bakal terus nembus kana kakuatan atau jeruning daging sia dina sakujur badan si lain Jagal Hawuk hartina sagedeung deui sakujur badan sering bakal jadi beku Jagal Hawuk kakuatan sapinuhna ilmu banyu beku anu digunakeun ku dewek nyata mampu nembus kakuatan daya tahan badan si lain Jagal Hawuk dewek ini pihak kadowol Mbah Segarawa anu keur ngumbar ka sukahatena ngadadak jadi eureun nyalitana barang ningali